Ya om. Lepas bijinya bisa. Alhamdulillah Bapak Ibu datang bahwa bagian kita sumpingan bangga. Semoga Ayudi Teh Lesti mengaturkan. Dan sadaya rombongan paranto sumping aturan sumangga lenggah sumangga linggih dihaturanan kanggo ka pipenganten dan pameget kali Ibu Rama mangga dihaturanan. Cunduk kuku bahe janji mangkat mangsa karyaan lantung linunturan waktu lun parinatunan mangsa jog anjog kasakateng wanci pangantian Nadi anti tika mari kiwari parantos dugi nuri dago kibareto air anjog haturan anaki ngurujing sumping karesme mapa panganten. Kembang sengit ku sengit kembang endah ku endah sengit na tapi kawatir kumalingling endah na mahjak rasa ayah malabu moyang kalbu kapasisir hati dinten ieu dinten asli Agak kita tahan dulu bismillah tahan berlayar parhumayang oke udah lanjut sekali lagi tahan 1 2 ini urang dipayungan oke boleh panutan boleh asungkem ke mamanya urang panganten. Oke tahan. Silih balik lembur ras, saha harus niftarus. Silih alun anjung, saha adu pada gandrung. Diujak, diujak, silih jujukan katresna. Batu turun signai mati mungkin putih. Oke lanjut. Rurutunya. Oke untuk bapaknya boleh pak ikut. Siap, bagus, gantikan ke mamanya. Oke, siap, bagus, cukup. Belakang ya.
kusin kuring dipihormat orang nema karena acara salajengna di tatar Sunda aya paripaos moal sapati-pati jampari melesat tina gondewa saupami henteu aya pentangan anu parantos diajam samemehna maksudna sok sanaos dina denget ieu ku urang parantos ka hartos parantos ka surti naon rupi pamaksadan kasumpingan rombongan namun patali urang salaku urang timur anu mana ngagaduhan adat katimuran nyaeta upami ngalaksanakeun hiji acara atanapi hiji hal istuning teu boleh netek tarajening cak hambalan begituna sim kuring sejana haturanan kaum kasesepuh atanapi nu disepuhkeun atanapi wawakil ti pihak rombongan tatamu anu sumping kanggo ngaduhikeun sukri pamaksadanana kukituna sejana haturanan ka pangersana Bapak Martono Asmareja salaku wawakil ti pihak rombongan kanggo ngaduhikeun sukri pamaksadanana waktos kalih tepat kapihatur. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun ayat. Puja sinarung puji oge katumambian lahir tumakaning batin urang sanakeun kapangkunan Allah Subhanahu wa taala anu maha welas tur maha asih anu ngalalir kakiatan miwah kanikmatan ka sugri anu kumurep kamantena. Salawat miwah salam mugia tetep kasangakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargana ka para sahabat para tabi'in tabi'in oge ka urang sadaya anu kempel di ieu tempat singkal betumar anu turut tumut kana papagun mantenang. Ka pilenggah anu kusim kuring dipihormat pangersa Bapak Sutisna kali keluarga oge kapilenggah anu kusim kuring dipihormat ramana cek dending Kang Agus hapunten anu kesuhun sim kuring kapapancen anu bate cenah panyerenkeun ieu putra insyaallah rupina sim kuring sejakau hapunten anu kasuhun bilih cariosan sim kuring kirang tata kawantos sim kuring sanes ahlina rupina seperkawis naon rupi anu parantos didugikeun ku panata calagara ku Kang Elan kurehna dina acara pasundaan sok aya acara serentampi maksud sareng tujuan jantawisna seperkawis jasilaturahmi anu kedua nohonan naon rupi anu parantos didugikeun dina waktos sasasi kapangker. Alhamdulillah inna danget ieu sim kuring kali rombongan nohonan naon rupi anu dipimaksa. Anu kedua rupina sim kuring ngadugikeun bereana aya 3 perkara anu ku urang kadang-kadang sok dilali-lali. Di antawisna anu kahiji saupami aya ngong adan enggal gerana topan. Anu kedua nalika aya nu ngantunkeun enggal porogen. Anu katilu saupamina aya murang kalih atawa pikagungan murang kalih tos aya jodona enggal tikahkeun. Rupina sim kuring kali rombongan sejanyangakeun ieu calon panganten rupina aya dedegana mah katingali nama tos aya yuswaan tapi hapunten anu kasuhun masih kena seueur kakirangan da anu namina rumah tangga mah teu aya sakolana pararenten sadayana urang sami-sami bimbing mudah-mudahan ieu murang kalih satosna akika sing janten murang kalih anu
sakinah mawaddah warahmah dina ngalajalankeun rumah tanggana. Rupina anu katilu kecanakanana simpuring hapunten anu kasuhun ieu mah etang-etang tuangan sabrakeun anggean sarapkeun sing janten manfaat khususna ka calon pengantin umumna ka urang sadayana. Rupina simpuring teu sawan kapihatur hapunten anu kasuhun bilih ginangan dugikeunana aya naon rupi anu tiasa ngajahitkeun mana Bapak kali Ibu sadayana mugia agung cukup lumur jembar hapuntenna wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun kalau ka pangarsa Bapak Martono Asmarja salaku mewakil di rombongan tetamu kantena nembe kakupingku urang sadaya eces jentre tatag tur jelas istuni ngembang bolet pisan kakupingna non rupi anu nembe didugikeun jana kalayan nganggo mas kawin sagram dibayar kontan. Nampi abdi nikahna Siti Maryam Nurjannah putri tegas bapak kalayan mas kawin mas sagram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tama dong. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka wa jama baikum fi khairin. Barakallahu laka wa baraka wa jama bainahuma. Keun ka juru sawen pangintennya mohon siap. Bapak dengan iya sedia nyuparkeun kaul. Aya kretek ti Bapak kapungkur di mana dendi kauntun tipung katambang beas laksana kapiduriat sok sanaos sagoak Bapak hayang kaul. Tapi mugia ulah jadi tunggul sirungan catang supaan gantar kakaitan tali ruhitan ayeuna bade dicuparkeun nya. Bismillahirrahmanirrahim nawaitu mitembean amitan arekwiwitan samemeh kedal omongan mugi Gusti nang tayungan ya pangeran maheman. Oke sabar kaluhur ka maha agung kahandap ka maha murah kagigir ka maha asih mugi anggang ti pambengan ti wiwitan tuglekasan agung pangapunten ka panganten nusanten prak imankeun kumaranten pitutur hasil tekinten dabobohan tara keuleupkeun tara kersa ngadangukeun curug bae pek tumpelkeun kana cepil tah cocokeun ya Allah anu kawasa anu maparing nikmat rasa muga ieu paribasa yang sangka ati manusia. Sawirang deui, mangga malami paling setengah jam. Mangga. Alhamdulillah seueun kaul, ngawiskeun seueunya. Mangga. Bismillah ngawitan di daun, mugi kana maha suci. Lah, oh, siap. Tong ditingali. Tidak boleh nepotisme. 1, sareng ya. 2, 3. Ya. Aduh. Mangga, ngapa-ngapa nusanesna. Helmi, punten dibantos. 2, 3.
hartos nanti awur hartos nanti awur. Masih seler, mangga disaepkeun. Anu pengen door prize, mangga dia dilironkeun ka panitia. Mangga panitia pada di paling mana? Seler keneh mangga disaepkeun. Masih hayang buat belingkung, cari ke di Pak. Pak panitia nyuwunkeun